Biar kinclong, kemun geus kinclong, tinggal OTW ngabuburit jeung bencong. Astagfirullahaladzim, kok jeung bencong sih? Kela-kela, wait deh, kemun geus kinclong, OTW ngabuburit jeung awewe dong. Tarik sis. Mah tinggal membuka anak. Mes, tahan emosi mes. Mana puasahan? Tahan. Puasa. Tahan. Teka dulu aing geus make celana Bruce Lee. Ai manehna atuh? Aing ngarek ngabuburit. Motor geus dikumbah, geus dinaha. Giliran rek dihurungkeun turung-hurung. Tahan emosi, maneh teh keur puasa lin. Oh nya. Mana sering gerak aing? Sok kacakan. Mes, esik nih, Sabar, puasa itu puasa. Sabar. Sadar, motor aing geus belum. Astagfirullahaladzim. Ai mana teu paruasa? Puasa tad. puasa. Ai puasa teh lain saukur nahan haus jeung lapar, kudu bisa nahan hawa nafsu oge. Oh nya tad. Barina ge mah teh lalaki jeung lalaki. Nya geus, Kade, sok ketuana deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang. Cek Pak Ustad teh sing sabar. Teangan heula masalahna. Masuk. Tah, Mes. Kapanggih kuncina ieu teh? Lah, so tau maneh mah. Ih, ai maneh. Sok, Sok, ieu motor sa. tur maneh? Nya maneh mah boga motor.
edan mana mah. Ulah so tahu. Teuing. Aduh deui kuncina euy. Sen. Poho euy. Ngarasaan teh buka kabogoh. Anas aing ngelapan jok motor. Bari nagerek naha ngabuburit. Dia burit padakan sorangan. Dit, dari ke mana? Ngabuburit mang, udah mampu. Mang Gomes mau ngabuburit. Ya erek mamang oge, udah geus keren kieu. Cek uing mah mending entong mang. Ya nah, Karunya ka mamang batinnya sakna wae. Batur mah ngabonceng awewe, mamang ngabonceng naon. kalau ngaledek geuning. Daripada mana yang letik kena geus bobogohan, kena geus gedena jadi naon? Jadi pilot mang. Nah kitu hayang jadi pilot. Ambeh bisa terbang di hatimu. Di hati maung sekalian ambil dicaplok. Geuleuh ngadengina ge. Hayu cak, cang miang. Hayu dit. Nyekelan cak bisik labuh. Alah, cekel taban, ambil sekalian ngagulung. Naon cimang gugulunuk we teh? Ganti tajok motor ku sadel pit.